Halo barudak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poy ayeuna urang arek ngaliwat deui barudak, aduh ieu mah perbaikan giji deui we ieu. Ieu naon di ieu budak, aduh meni sok ganteng pisan eta di aing euy. Poy ayeuna mah ieu ngaliwat teh nya urang mah da ieu gratisan tah aya nu ngamodalan si Ujang Yayan. Bos Yayan ayeuna mah tos damel cenah tos parat kuliahna ge. Terus ya di urang mah naon nya tah mah kerupuk jeung beas tah urang ayeuna arinit nya ya da posisina lumayan rada jauh. Jeung jalanna aduh gejlag-gejug. Ieu kumaha Pak RT ya? Pak RT jalan juga kieu aduh hayang diomean Pak RT. Lela urang geus nepi ieu nya. Aduh ieu teh tempat zaman baheula urang ulin ka dieu teh aduh euy meni wararaas. Jeung ayeuna mah imah di dieu serada nambahnya euy baheula mah keur sabaraha hiji di dieu teh sabaraha tahun ka tukang lilana urang teh ka dieu jadi teu ararapal. Tekong si lila urang geus nepi ya ke tempat spot anu pertama ek diilikan heula ieu ku urang tempatna di dieu anu geunaheun jang ngaliwatna. Jeung ieu urang papanggih jeung balad baheula. Naon eta di ngaletakan naon eta budak. Aduh pemandanganna lumayan rada endah di dieu teh aduh euy tapi uang dengan tempat anu betaheuna pisan. Tah ieu urang ena mokeun heula banget ka si mednya euy bisi duduh lain video urang ngecek-ngecek di dieu euy tunggu aya pamuda nama di dieu sugan we paling gawekeun ke mah. Terus urang ancag inji ka belah dieu yang spot anu betah pisan yang anu pang betahna ya pokona malah euy. Duh aya saung di tepi saung saada cenah saung batur cenah mah urang sanyakeun heg nu bogana aduh sok bisi nyarekan urang eka dinya teh euy. Terus we urang di dieu lelempangan euy bari ulag-ilik neangan saung anu geunaheun aduh neangan saung anu betah teh hese pisan euy di belah dieu mah. Ku sabab di dieu saung nu rada geunaheun euy urang langsung we balik deui ka imah tah jeung barudak geus hulang-hulang we di dieu teh mikiran di mana saung anu betah euy. Menang meureun di dieu setengah jam mah berunding jeung barudak neangan saung kudu ka mana ini teh ayeuna mah meunang ieu lah cenah wang di saung ieu we cenah di saung nabung Haji Roma Irama KW aya lah di belah dieu urang tuturkeun urangnya. Ngaliwat ayeuna mah euy kur opatan jaba mawah hayam loba ieu teh ieu 2 kilo leuwih aduh da moal beak jiga nu bae ngontek saha atuh dinya euy ayeuna. Duh aing barudak euy bangsa hese pisan diajakna. Tekong si Lela ieu geus nepi ka dieu langsung mirun urang teh di aduh tempatna euy meni pararesi kieu nya mantap. Tah ieu nu tadi cek urang Bung Haji teh Bung Haji KW ieu teh deuh. Bung Haji ieu abi punten nya namut saung lah euy. Engke kurang dipasihan asa tiir 2 tiir mah kanggo sewa saung mah. Terus ayeuna mah namahan euy personil teh aya barudak basis ka dieu cenah arek miluan sok lah cek urang teh ieu mumpung daging loba hayu nu gawe deui ha. Terus we urang teh digawekeun di dieu. Tapi aduh eta euy dipinahkeun euy beuleuh mana da didinya hujan cek urang tadi ulah didinya bisi hujan da ngeyel nya budak teh. Tuh da cek urang kalahkeun 2 kali gawe barudak. Aduh panteng ngadenge ka kolot. Ayeuna urang arek niiran urang batur kitu arek niiran lauk. Lauk hayam kitu. Urang mah di dieu da kur ditugasna ge nyeun video hungkul lain masak. Kun nyeun video jeung Mas Dang bagianna ge. Tekong si Lila ya aduh geus arek asak euy bagian step-step terakhir ieu mah bagian step madang. Aduh mantap. Tabung Haji euy digawekeun we di dieu Bung Haji ku urang si Lila urang madang ya badak tuh dagingna mah penting bing nah urang menyokot lagi nu pang gede nah pokona urang pang capek nah di capek medios teh jeung sabenerna mah teh daging ke sabenerna mah atah keneh tembok rada beureum jeung lenyet kene ampun da aing ngadahan ke semua utah we sugan mah ieu mah euy tong si Lila madang urang geus beres bagian balik nya aduh tapi balik kalah kapegat hujan kumaha tuh ieu hujan kieu mah aduh aing kalah hulang-hulang meureun di dieu video ti urang sakieu we nya yuk assalamualaikum bye.